rajin ngaji ka guru, ngecilik guru, amal soleh tah, kan ngaji we ka ditu ka dieu, ngadengekeun ceramah ilmu lewat FB streaming. Tuh, ieu teh amal soleh, bagikeun deui ka nu sejen, beja anu sejen sinang ngararaji walaupun lewat streaming gitu kan. Keun we darajat nu pengkor oge. Aing ngaji lewat streaming mah darajat nu pengkor ngaranna. Teu bisa ngalengkah, sukuna ge teu bisa dipake ngalengkah gitu kan. Kan darajat nu pengkor eta mah. Aya nu boga suku jak-jak mah lain gitu. Udah guru teh ya. Sok diuk di harapan guru. Panggih jeung nu jadi guru, kupingkeun langsung tina kasauran guru. Teu nginjem ceuri, teu nginjem panon gitu. Ya. Ngan lamun teu mampu lempang pindah kana darajat nu pengkor, nu rengkot. Ya kan? Ulah nepi ka henteu ngaji teuing, di imah ge sok aya ngaji we, ngaji bari masak dengekeun eta streaming. Ulang-ulang kayaknya kan eta teh ilmu dengekeun ku urang. Tuh. Ieu teh amal soleh. Amal soleh nu pangheulana teh nu pangmimitina anu pangutamana nyaeta nyar ilmu bisa hayang apal. Sabab amal soleh anu mangrupakeun amal eta kabehana oge kudu dimimitian ku ilmuna heula. Teu sah amal tanpa ilmuna heula, maka amal soleh anu pangheula-heulana nyaeta nyar ilmu. Geus kituna ngamalkeun ilmu. Naon anu diparentahkeun ku Allah ku Rasul sok ku urang amalkeun. Naon anu geus dikanyahokeun ku urang nu dilarang ku Allah ku Rasul ku urang tinggalkeun. Kan? Pernah ngapaikeun parentahan, pernah ngalakonan larangan ku urang istighfaran, ku urang tobatan gitu. Pernah ninggalkeun kewajiban ku urang tambahan di samping tobat teh ku ngodoan. Rajin ngodoan salat, ngodoan puasa, ngodoan zakat nu teu pernah kabikeun ku urang gitu. Karetos. Ecas henteu.